Punten Ustad, dupi salat Idain, Idul Fitri sareng Idul Adha, sunatna di lapang atanapi di masjid. Punten nyuhunkeun keterangan anu mu'tamad, anu kuat. Oge Nabi kapungkur salat Idaina, salat Idul Fitri Idul Adha sok di lapang atawa di masjid. Jawaban tina pertarosan Kang Ahmad Mahbub kacakup kababad ku keterangan dina kitab An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj karya Imam Ad-Damiri juz kedua halaman 540 genep. Kumaha ibaratna? Wa fi'aluha bil masjidi afdalu. Migawe salat Idain, Idul Fitri ataupun Idul Adha, nu lebih utama mah di masjid. Alasanana li'annal masajida, karena sanyana pirang-pirang masjid eta khairul baqo'i, pangsae-saena tempat, wa asyrafuha sarang pang mulia-mulia na tempat, wa anzafuha sarang pang bersih-bersih na tempat. Wali annal a'immata, karena sanyana pirang-pirang imam, ulama-ulama salaf kapungkur eta lam yazalu teu eureun-eureun ieu a'immah eta yusalluna sarolat ieu a'immah al-aida kana salat Aid bi Makkah di Mekah fil Masjidil Haram di Masjidil Haram. Ngan wa hadza ari ieu afdal teh idza tasa'a, di mana-mana masjidna lega. Kal Masjidil Haram sapertos legana Masjidil Haram, wa Baitil Muqaddas sareng sapertos legana Masjid Baitil Muqaddas. Wa illa lamun teu itasa'a, lamun masjidna henteu lega, teu sanggup nampung jamaah, fasohra'u afdalu, salat di lapang eta teh lebih utama. Alasanana li'annan nabiyya, karena sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta salat ieu Kanjeng Nabi fis sohra'i, di lapang, lidhoyiqi masjidihi, karena sempitna masjid Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ge salatna di lapang karena masjid tos sempit, tos teu sanggup nampung jamaah. Kumaha masjid geus sempit, heg maksakeun salat di jero masjid. Palau sholat tuluy lamun salat saha al imamu imam bihim ngaimaman jamaahna fi hadil halati dina ieu tingkah anu sempit geus teu mampu nampung jamaah, heg maksakeun salat fil masjidi di jero masjid, kuriha maka dimakruhkeun salat di jero masjid bari masjid yang geus sempit, geus teu sanggup nampung jamaah. Lil masyaqati, karena aya efek masyakat ngaberatkeun alaihim atas ieu jamaah. Jadi lamun masjid geus sempit maksakeun salat di jero masjid eta hukumna makruh. Utama keneh di lapang sakumaha dipidamel ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia manfaat. Wallahu a'lam bishawab.